Wahima dikawala sallallahu Gusti Allah. Man kajama gosala anu adus jima. Ieu man. Waqtasala jeung adus jum'ah ieu man. Gosala anu adus jima ieu man waqtasala jeung adus jum'ah ieu man. Al hadisa permasaan jeung hadis. Tumma tartib intisal. Tumma idza qada tuluy di mana-mana nyumponan ieu mujami. Tuluy mujami wa tarau kana pangabutuhna mujami. Fal yatamahal. Tah kudu nempokeun ieu mujami ala ahli ka bojona mujami hatta takdiya. Sehingga yang nyumponan tahahya ieu ahlihi ayadon deui nuh mataha kana pangabutuhna ieu ahlihi. Fa inna inzalaha karna saytuna di diamanina ieu ahlihi rubbama yata'akharu eta terkadang narima panderi ieu inzal. Payuhayiju atuh ngobahkeun teh ngagerakeun ieu mujami syahwata kana syahwatna ieu ahlihi. Lalakina geus didiamani sok tungguan awewe cenah didiamani deui. Da awewe mah terkadang paneuri didiamanina keueum heula nya. Summa qu'udu anha iza'un laha. Ari asal mah diuk maksudna mah tinggal di diamani. Summa qu'udu tuluy ari tinggal di diamani anha fi ahlihi iza'un eta milaraan laha ka ahlihi. Wal ihtilafu jeung ari beda-beda fi sabnya inzali dina watak bidiamani dina watakna bidiamani yujibu eta ngamistikeun ieu ihtilaf atana puro kana silih pikang hewa silih jauhan teh kana silih pikang hewa mama kana sama sakabuktian sa azza wa jalla salaki sabikon eta mihelaan ila inzali kana bidiamani. Watawapuku jeung ari metukan di waktu inzali dina waktu bidiamani jadi satreng. Alazu eta leuwih enak indah mungguh mar'ah lias tagila supaya katungkul saha arrojulaki binafsiku awakna rojul anha tinggal ti mar'ah. Fa innaha mar'ah rubbama ieu mar'ahnya rubbama tastahi eta terkadang ngarasa era ieu mar'ah. Payan bagi jeung penting naon aya iyaha yang ngaji ma ieu rajul ha kamar'ah fi kulli arba'i layalin dina saban-saban 4 pirang-pirang peuting. Jadi 4 peuting sakali. Naon aya yang ngaji ma ieu rajul ha kamar'ah fi kulli arba'i layalin saban-saban 4 pirang peuting maratan kalawan sabalikan. Bahwa tari ayat tiaha akdalu eta leuwih mejehna id adadun nisa'i karena ari bilangan pirang-pirang awewe arba'atun eta 4 maksudna bilangan awewe 4 teh jadi hiji lalaki
teh kuduna mah opateun awewe. Pajaza at-takhiru. Pajaza tu menang naon at-takhiru ngahirkeun ila hadza hadi nepi ka ieu batasan. Naam bener ieu jaza takhir. Yang bagi penting naon aya tidak yang namahan ieu rajul awayan kuso atau ngurangan ieu rajul bihasabi hajatiha ku ngitung-ngitung butuhna ieu mar'ah ditahsini dina ngariksa dan diriksa. Jadi tanya awewe natah hayangan kana henteu na. Pain natahsina karena satuna ngariksa ka mar'ah wajibun eta wajib alai tarajul. Fa inna tahsinaha wajibun alaihi. Wa in kana la yusbitu al-mutalabata bil wasi padalika li usri mutalabati wal wafahi biha. Wa in kana jeung lamun kabuktian ieu tahsin ngariksa awewe la yusbitu eta henteu netepkeun ieu tahsin al mutalabata kana nyupri bil wati kana wati. Padalika ta aritu la yusbitu li usriya mutalabati eta karena hesana nyupri wal wapai jeung nyumponan biha kamarah wala ya piha jeung teu ngajima teu meunang ngajima wala ya piha jeung teu meunang ngajima ieu rajulha kamarah ti lemah dina waktu hen wala ba'dan kidoihi wala ya piha wala ba'dan kidoihi jeung ulah dina sabada narima beakna head mahid wala ba'dan kidoihi jeung ulah dina sabada narima beakna mahid wa qabla gusli jeung samemeh adus bahwa tahriya tiha fil mahid anak ya tihana muharramun eta diharamkeun binasia kitab ikun nas kitab Al-Qur'an wa kuntabkeun naon inna zalika saestuna itu ya tiha fil mahid yuritu eta ngawaris nimuekeun eta ngawaris ieu zalik ajudama kana panyakit judam budung fil waladi di anak walau jaya tamunang pikeun rajul ayas tamti'a harian ngalap suka ya rajul di jami'i badania haidi kana sakabehna badana awen head wala ya'tiha koma tanya wala ya'tiha jeung teu meunang ngajima ieu rajul ha kamar'ah fi goyeria makti dina salianti anu di Ti goyeria makti dina salianti anu di wati ari makti naon parji ai goyeria makti naon dubur gitu ari makti mah kubul parji
palawangan hareup awewe ai goer mati dubur liang tai id haruma karana haram naon bisyan wa haidi ngajima ka awewe anu head li ajliya aza karana arah kokotor wal aza jeung ari kokotor ti gueria mati dina salian ti anu diwati daimun langgeng bahwa tarya yaktiha ti gueria mati yaktiha ti gueria mati asyaddu eta leuwih banget naonana tahriman haramna min ityan ya haidi tibatan ngawati atana pingajima kawen head wa qaulu jeung ari dawan Allah taala Faktu harsakum annasitum ayya waktin situm Faktu tah kudu ngadatangan teh maksudna mangajima Faktu tah kudu ngadatangan aranjeun kabeh harsakum kana pepelakan aranjeun kabeh annasitum iraha bae sarep aranjeun kabeh ayya waktin tegasna eta iraha bae waktu situm karep aranjeun kabeh itu tafsiranana teh Waktu harsakum annasitum sok kudu ngajima aranjeun kabeh kana pepelakan eta pargi iraha bae waktu lain kumaha bae karep walahu ja tameunang pikeun rajul ayas tamnia arian ngabijiekeun mani ayas tamnia arian ngabijiekeun mani ieu rajul biadaiha kuleungan dua namar wa ayas tamtiha jeung yen ngalap suka teh ngalap enak wa ayas tamti aja yen ngalap suka ieu rajul bima kana perkara tahtal izari anu tetanapeun samping bima ku perkara ngalap sukana yastai anu mikayang ieu rajul ngan siwawi koi salian tiwiko jadi meunang pikeun rajul hiji ngabijiekeun maneh ku leungeun pamajikan kedua ngalap suka ka na perwahanapeun izar ieu keur head imanya bima yastahi siwawi ko bayan bagi jeung penting naon antat taziro yen make samping saha almar'atu awewe diizarin ku samping min haqwiha tinimiti sangkengna mar'ah ila paukir rukbati napi kasaluhureun tukur fi halia hayadina tingkahen pahaza kari antat taziro mina adabi etat sirah adab takrama walau jeung eta meunang pikeun rajul ayu akila arian ngabarangan dahar ya rajul al-haido ka awewen head wa yukhalitoha jeung nyampuran ieu rajul haid fil mudojaati dina ngabarangan sare dina sare maksudna nyampuran rajul haid tiam mudo aja ngabarangan sare wa goreng teh mudojaah walayasa jeung henteu alaihi eta misti karojul naon ijitina buha ngajauhan kahait wa in aroda lamun ngamaksud ieu rajul ayu jamia kana yen ngajima ieu rajul sanian dina kadua kali ne ba'da ukhra dina sabada balik sejen kadua ronde na ieu
Fal yang siatah kudu ngumah ieu rajul parjau kana mamasna rajul awalana kawitanana. Wa ini talama jeung lamun bijil mani ieu rajul pala yudami taulah ngajima ieu rajul hatta yang sila dengan ngumah ieu rajul parjau kana mamasna rajul aoya bula atawa ki ieu rajul. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon ajma'u jima fi awalil layali dina kawitan peuting hatta la yanama sehingga yang tesare ieu rajul ala ghairi taharati netepan kana sareanti suci. Makruh jima pertama kali peuting yaitu tas isya pisan komo lamun tas maghrib supaya tesare netepan kana suci da kudu nama ke kajanarinakeun. Pain aroda kalamun ngamaksud ieu rajul an-nauma kana sare awil akla atawa dahar palyatawaddo tah kudu wudu ieu rajul awalan dina kawitanana wudu as-sholati saperti wudu pikeun salat. Padalika kaditu yatawaddo sunnatun eta sunnah. Qala ngadauh Said bin Umar wa tu'ta kuring lin nabi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayanamu naha sare saha aduna salah sayyidina urang sarea wa huwa baraya ahad junubun ayatana junub. Qala ngadauh kanjeng Nabi na'am benar ila tawaddoa di mana-mana wudu ya ahad. Walakin qad warodat jeung tatapina estu datang fihi dina ieu naon ruhsatun kamurahan. Qolat ngadauh sae satu radhiyallahu kana kabuktian saha an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu eta kulem kanjeng Nabi sare kanjeng Nabi junuban bari anu junub lam yamusa henteu nyabak kanjeng Nabi ma'an kana cai wa mahma ada jeung samangsa balik ieu rajul balik deui ieu rajul ila firasi kana ampalna rajul pal yamsah tah kudu ngusap ieu rajul wajha firasihi kana muka ampal ieu rajul awil yanfadhu atawa kudu nyirabkeun awil yanfadhu tadi pal yamsah awil yanfadhu atawa kudu nyirabkeun ieu rajul kana firas sapeula bisi aya naon atawa mungkin itu kiramkeun fa innau ka rajul la yadri eta teu nyaho ieu rajul ma kana perkara hadasa anu anyar datang ieu ma alaihi ka rajul ba dahu dan naom walayan bagi jeung teu pantes teu meunang naon ayah liko walayan bagi jeung teu pantes naon ayah liko yen nyukuran rambut ieu rajul au naon ayu haliko muhallikina ru'usakum wa muqassirina naon ayu haliko yen nyukuran rambut ieu rajul au yuqallima atawa ngeuretan kuku ieu rajul au yastahidda atawa nyukur baok ieu rajul au yukhrija atawa ngaluarkeun ieu rajul adamma kana getih au abana yubinu au yubina atawa neuteuk ieu rajul min nafsi tina awak rajul juz'an kana sajuz wa huwa bari ari rajul junubun anu junub. Jadi keur junub mah teu meunang nyukuran rambut, ngeuretan kuku, nyukur baok, ngaluarkeun getih, neuteuk sajuz tina awak.
Itu rodu karena dibalikkan. Maksudnya bakal dibalikkan. Itu rodu karena bakal dibalikkan ilaika roju naon sairu anjai sasesana pirang-pirang juz naroju fil akhir akhirat. Paya uduk tuli balik ye sairu ajza junuban bari anu junub. Wayukul tapkeun naon inna kullasya'ratin. Inna kullasya'ratin sayatuna sakur-sakur rambut tutolibuhu. Eta bakal nuntut nyupring teh. Tutolibunya. Eta bakal nuntut ye kullu sa'roh. Ada mah ieu mah hukasi jalma. Hukasi bijinabatiha kusabab. Junubna ye kullu sa'roh. Wa minal adabi